Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo orang lajang gendai hanja darasan orang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kedua bab ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Hakaza etanya kitu deui atasamuhu ari gawe memurahan anje atasamuhu ari gawe memurahan mal khadimi sarta pembantu. Kana aya sa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manaharo etan teu nyentak Rasul khadiman ka pembantu khotun sama sekali. Qala nyariosa Anas radhiyallahu anhu khadam tu ngaladen kuring an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyra sinina dina 10 pirang-pirang tahun. Pamakola tuluy tara nyarios Rasul lika kuring ufin kana lafad uf kotun sama sekali. Wala qala sareng tara nyarios Rasul li syai'in kana hiji perkara sunatuhu anu midamel kuring kana itu syai'. 5 karena naon sunatahu migawe anjeun kana itu syai'. Wala sareng teu li syai'in kana hiji perkara taroktuhu anu ninggalkeun kuring kana itu syai'. 5 karena naon taroktahu ninggalkeun anjeun kana itu syai'. Wala lamani sareng henteu nyarekan ka kuring sahani sauhu pirang-pirang istri Rasulullah illa qala kecuali nyarios Rasul da'uhu kudu ninggalkeun anjeun kana syai'. Innama kana pastina ayan haon hada ieu syai' teh bi kitabin eta tetep aya dina kitab qadarin sareng pamasti. Waruya sareng diriwayatkeun annal imama aliya sayaktosna Imam Ali annal imama sayaktosna Imam aliyan tegasna Ali karrama bunga ngamuliakeun sallallahu Gusti Allah wajhahu kana wajahna Ali da'a eta ngagero Ali gulaman ka gulam lahu kaboga Ali palam yajibhu teras henteu nyarios itu ngajawab itu gulam ka Ali pada ahu teras ngagero itu Ali ka gulam sanian dina kadua wasalisan sareng dina anu katilu palam yajibhu henteu ngajawab itu gulam ka Ali faqoma teras ngadeg Ali ilaihi ka gulam paroahu teras ningali Ali ka gulam mutajian halna anu nyangkere faqala teras nyarios Ali amma tasma'u nahan teu nguping anjeun ya gulam he gulam faqala teras nyarios itu gulam bala kantenan qala nyarios Ali palam tujibni mangka kunaon teu ngajawab anjeun ka kuring hina da'autu kanalika ngagero kuring ka anjeun qala nyarios gulam li anni sayaktosna kuring teh amin tu eta ngarasa aman anjeun ukubataka kana siksaan anjeun pataka satu teras mamalasan kuring faqala teras nyarios Ali amdi indit anjeun fa anta mangka ari anjeun teh hurun eta anu merdeka liwajhillahi karena Allah. Waruya sareng diriwayatkeun naon an Qais bin Asim katampi ti Qais bin Asim annahu sayaktosna Qais teh bayna ma huwa nalikana ari itu Qais teh jalisun eta nuju calik zata yaumin dina hiji poe pidarihi di bumi na Qais id ja'athu ujug-ujug datang ka Qais sajariyatun tatangga bisa pudin kalawan mawa panggangan alaihi eta tetep ka itu sapud sawaun ari sate pasakoto tulai seragrag itu sapud min yadiha tina leungeunna itu jariyah pawako atras tumiba itu sapud te ala bani
ka alabnin ka putra lahu kaboga Qais pamatar teras maut itu ibnu pada hisa teras kaget sahala jariyatu tatangga pakola teras nyarios lah ka itu jariyah saha Qais la ulah rewas alaiki ka anjeun fa'afa teras ngahampura itu Qais anha ka itu jariyah wa takoha teras ngamerdekakeun ka itu jari wa takoha teras ngamerdekakeun Qais ka jariyah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala sakitu heula wallahu a'lam bishawab.